Ngaranna teh Chandra Adi Permana Putra Jaya Kusuma. Cik urang teh nanyakeun orang Cirahap ngaran eta nu cek mana teh saha? Chandra. Oh, si Chandra Adi Permana Putra Jaya Kusuma heuh. Asa eueuh ngaran eta si di Cirahap mah. Ih, Kang, erek ngedet, lain mabet. Biasa kencan itu. Aya sih baju jaket celana mah. Tapi sepatu gitu. Urut ngangon meri. Aduh, kumaha ieu? Teu ketemuan, teu boga baju, teu boga celana nu alus. Kumaha teh nya? Atawa urang minjem baju jeung celana heula nya ka si Satar. Ah, heulah. Ini kene aya nginjem ku Satar. Tar. Min, diuk atuh euy. Sebagai kasep wae. Lah, rarasaan aya kahayang ieu mah beda euy. Ya. Asli sih Tar. Asa bagi kasep wae. Ah, Bagaikan iya. ikan rembulan yang bersinar. Wow. Sok lah langsung wae, ulah sok api-api lah. Aya naon? Kieu nya Tar. Hmm. Uing depan erek ketemuan jeung kaboga urang ya. Kayak murid. Tah. Terus urang kudu kumaha? Kieu. Urang teh hayang nginjem baju, celana jeung sepatu. Aya teh? Tuh, nya cek urang ge naon? Geus katebak ku urang mah. Atuh injem nya Tar. Nya. Terus hayang nu kumaha? Lah atuh nu rada gaya mah anu jiga budak ngora. Emang baju jaket mah aya gitu. Ngan mun sapatu, aya nage kurut bapak urang ngangon meri. Lu bener we. Heeh. Kumaha kira-kira? Daek. Lah embun gitu mah. Hayang nu jiga budak ngora kok anu tali. Ali. Emang aya heuh sapatu nu tali teh dan talina eueuh. Kurapi daek. Lah rujit maneh mah. Aya tuh sepatu nu urang nu anyar. Kira-kira lah baik kok erek dipake. Gitu bawa kok. Sekalian jeung bajuna jeung celanana. Ini kayak gimana yuk? Enak. Ya, iya. Lah, iya. Kita ngambil. Pakai wae di salina. Ya, geus atuh. Tah, ieu baju keren. Keren pisan baju bisa teh baju. Ieu alus keren euy. Tah, kieu mah meureun awewe ge rada sepeung rumahnya. Jalan anjir. Cuma baju teh kurut make maneh nya. Tah, henteu bersih. Tapi di ambe-ambe mah asa bau maneh sumpah si aing mah. Lah, rarasaan. Tapi nama alus keren. Tuh lah, anyar eta mah. Ya lah. Tapi kok di ambe-ambe teh bau keong burungnya. Kan bisa lah. Ulah. Iya,
Geus aing nya, kali geula ya. Ayo. Duh, tinggalin karunya euy. Dikeuna lah, sampeurkeun. Bener. Hah? Aduh, hujan, sinyalnya putus. Hah? Jika Mang Ucup, kalian wae kita nyanyi motor. Pinjam wae. Assalamualaikum. Mang. Min, di mana? Ah, tunggu, pasti si Satat. Kenaon? Bukan, Mbak. Kasuranya. Air kencangan ya. Kum. Teh kemana ieu? Unibus gaya kieu Biasa kan, erek ngedet, ulin. Hah? Mabet saham nih gaya kieu. Ngedet, lain mabet. Biasa kencan gitu. Emang mana bawa kabogo gitu? Ih, boga tuh. Yo, cantik, manis, bagaikan rembulan. Cang, orang. Cang tuh, jika cara bulan. Hah, mana masuk ayah wae. Kang euy. Tapi orang injem motornya. Jang iya ngedet. Kira aku bawa orang kudu balik na Leumpang mah. Terus keren kieu pira kudu Leumpang. Gandong. Nya kudu digandong. Tenanglah Kang, ke di bensinan. Tadi lo po bensinan. Ya, siap. Aya tuh. Iyalah. Ayo nya atuh. Siap. Terima kasih, Kak. Ya, siap. Ayo, doakan saya, Bang. Bensinan. Siap. Bensin. Oke, ayo Bang. Kang Ucup. Betan. Gimana? Iya, orang teh. Si Sami ninggalkeun karung di mah urang. Oh, Pohon. tinggalin di mah. Nempan si Sami teu? Karek mah bieu berangkat. Kemana? Ketemuan jeung awewena teh make motor urang makin lagi. Karek bieu. Eta. Kang, cang ulin lah. Yang ke satu yuk, bari anterkeun eta. Yuk. Kebelah mana yuk? Kira-kira ka dieu? Tuh ka ditu. Ayo tuh. Karung ngeunaheun teh cenah. Ya. Enggak. Itu Sami. Atas pukul tadi. Ya tuh. Ih, gaya.
Adi saleres napa tidak mau naon sih? Ngiloan cai laut. Naon saya laut. Anu leres atuh Iya, cai laut di kiloan terus dibentuk, dibalokeun, terus dipotongan. Uya. Tah eta. Oh, teh bos Uya. Kumaha gitu? Henteu. Bos Uya tapi kok manis sih? Ya, udah dari sananya. Min, kenaon? Iya dirinya, Min. Akang kamarana. Iya, ini kan karung tuh disamin. Nah, nyebut samin ke kabogoh abi, pan ieu mah Chandra. Kenal teh ka barudak? Henteu, abi mah teu kenal ka orang-orang kieu. Tuh, terkenalin pan. Salah jalma meureun maraneh mah. Kumaha gitu ya? Bener-benernya. Kumaha sih? Kumaha da teu kenal? Masa abi kenal ka zaman-zaman kararieu? Teu ngarti ah. Iya, ngomong. Eta sweater nu saha, sepatu punya siapa, celana nu bogana saha, gitu ge. Iya motor, mana kenal teh motor ieu nu saha? Ya bisa wae kan motor mah loba. Eta teh nu arurang kabeh ge. Sadar henteu sih? Bener ih. Geus cokot. Karangku ka akunya iklan. Bikeun ka Ya, bikeun. Aing udah. Kunci lah. Sok. Aing mana rek di rumah maneh emeh dimulai balik. Cuma lu kieu dipercaya. Kedekan. Bener Belum, guys. Bawa ka dieu. Anderkeun ke, di tengah. Iya nu ngaran Chandra teh Chandra eta kitu Chandra. Aing Kumaha teh cenah ieu? kalau baturan geus teu ngaku. Mana rek bareng ayo balik. Cokot sweaterna. Coba. Kedekan. Ke diantarkeun. Wah, kadiekeun, ke diantarkeun. Nah, sweater na unggul atuh. Ke diantarkeun. Ini sudah unggul. Hujan ini. Sorry, Kang. Jika nama iya, aing ngabohong teh sok aya apesna. Mungkin bener kata-kata kolot teh sabuni-bunina nyumputkeun waduk pasti bakal kapanggih. Kan tadi emang ngapancing aja galis ka mana nih? Kerasa pisan ada di jalma susah teh. Sebenarnya kehidupan orang anu saukur mulungan rongsok. Ari kahayang mah hayang siga batur. Kawas jelma anu baroga. Urang ngalakukeun kieu teh sebenarnya mah hayang ngajaran anu ngaranna boga pikindewan. Nah aja urang ngamanfaatkeun bau tina media. Sakideuna mah sugan teh moal kieu akhirna. Non tadi teh tutuluyana. Asa beki kasep wae terus ka urang. Nah. Siap. Ya. Tah. Min, diuk atuh we. Sebagai kasep wae. Lah, rarasaan.
aya kahayang ieu mah beda euy. Nya. Terus yang nu kumaha? Ah, teu ada gaya mah anu jiga budak Nora. Emang baju jaket mah aya dan sepatu bapak urang pergi ngunjal meri. Menyangunjal mari. Sing bener. Ngangon. Anu bisa teh. Keren. Aku belajar masa ngopiong dulu kan nih. Anjingnya. Mana itu? Non tadi teh tutulianna Ya Pak dia itu. asa bagi kasep wae terus ka urang. Wah, dia mah beda euy, nya kahayang aja. Nah, Siap. ya. Tar. Min, diuk atuh euy. Sebagai kasep wae. Lah rasaan aya kahayang ieu mah beda euy. Nya. Waduh, iya karung si Iik tinggalan ieu. Si Iik. Waduh, ieu mah tinggalin karung si Samin euy. Karena nanya ka urang. Emang nanya lagi ka ulang. Terus kamu kus orang. Gini mah Terus we. Langsung. Sok atau kia nama. Neng belah dia berarti nya. Langsung we atunya. Jawabnya udah bingung kayak nu ngeditna. Sok belah itu. Itu kumaha? Si deket. Kayak gini dia. Belah itu. Asa ulah kena we. Saya kan terkena. Tuh. 3 action. Iya bebelang hujanan kesandekeun karung si Samin. Ina, nyebut Samin ka kabogoh abi. Nah, kenal teu ka barudak? Teu kenal ka barudak ieu mah. Nang kena. Ngopi. Tasna nama urang. Ya. 1 2 3 action. Iya, etikeun sarung si Samin. Nah, sarung. Si aing naon ka ade ulah nyebut sarung karung. Action. Iya, etikeun karung si Samin. Nah, nyebut Samin ka kabogoh abi, pan ieu mah Chandra. Ah, kenal teu ka barudak? Iya, omong. Eta sweater nu saha, sepatu punya siapa, celana nu bogana saha. Sok. Ayo mana rek di rumah mana? Emeh, di urang ayo balik. Sama nu kieu dipercaya.